Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana, tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina ieu channel simkuring bade neraskeun hanca carita Katunda carios nyambung judulna Kasarung Kaliang Maung. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana sarta acan simkuring neraskeun hanca caritana teu kenging hilap, di subscribe heula channelna supaya caritana leuwih gacor deui. Mangganya wargi ayeuna urang kawitanan carita teh parantos dugikeun ka Juned, Omon jeung Karman, parantos dugi ka lembur Ciburial. Malahan mah maranehna tiluan teh geus merhatikeun kaayaan imah Mang Omon anu kacida badagna 3 tingkat, loba mobil jeung motor balatak dihareupeun imah Mang Omon. Jeung deui maranehna tiluan mutuskeun ayeuna rek langsung nepungan Mang Omon. Kitu nya wargi carita teh parantos dugikeun ka dinya. Harita Juned, Karman jeung Karmon saenggeus minta izin kanu ngajaga imah, maranehna tiluan bebeja hayang papanggih jeung Mang Omon diizinan ku panjaga imah kusabab panjaga imah mikirna pasti lamun teu rek ngajual taneuh Juned jeung 2 baturna teh rek nginjem duit, kusabab eta anu kabiasaan ku panjaga imah kasaksian sakabeh jalma anu datang nepungan Mang Omon pasti aya pangabutuh. Harita oge tiluanana geus aya di teras imah sakedeung merhatikeun deui kaayaan anu matak hemang keur tiluanana kusabab bener-bener imahna kacida agrengna nepikeun ka mata tiluanana pada ngagilir ka ditu ka dieu kusabab kacida betahna lamun ninggang kamaranehna anu mengabogaan imah kawas kitu. Anjir deuleu bener euy, imahna kacida hebring kieu, aduh teu disangka ieu mah kakayaanna leuwih ti Juragan Dirman. Karmon cek Juned nyarita kitu lalaunan bari ngaleret ka 2 baturna. Bener di kajauhan bae geus alus komo deui ayeuna geus nepi ka dieu. Aduh Gusti, bener-bener beunghar ieu mah euy. Nah naonnya ladang piduh itu nana bisa beunghar kieu Juragan Omon, cek Karman miheulaan ngajawab. Karmon oge sarua harita nembrehkeun kaayaan hatena. Bener kuring oge kacida kabitana, aduh lamun teu mikiran urang geus boga juragan anu sok merehan duit ka urang mah bager meureunnan kuring bakal ngalamar ka dieu. Ganeng-ganeng ulah paduwe ngomong kitu, sok cambung bae sia teh lamun kanyahoan ku Juragan Dirman mah sia teh beak meureunnan disiksa. Ayeuna mah geus tong ngomong kemudian ayeuna geus aya di imah Juragan Omon bising aya nu ngadengeun ke pamaksudan urang gagal. Ayeuna mah geus ayeuna urang ketrokan pantona jeung deui kudu bener-bener nempokeun urang datang teh erek namu lain rek boga niat goreng kitu bae. Ayeuna mah geus cicing cek Juned. Harita langsung nyarita kitu sangkan 2 baturna caricing. Atuh geus sok kuat atuh, cek Karmon jeung Karman langsung nitah Juned sangkan gewat keketrok kana panto jeung uluk salam. Teu lila oge Juned ngalengkah ka hareup terus ngetrokan panto. Tok sampurasun, tok sampurasun Juragan, punten dia simkuring bade namu hoyong tepang sang Juragan.
cek Juned sababaraha kali ngetrokan panto jeung uluk salam. Telila oge kadenge ti jero aya nu muka panto, berai teh muka panto geningan si bibi pembantu Mang Omon. Waktu harita nutup ka tiluanana geus kitu mah pok teh nanya, "Cik, geningan Ujang ti marana ieu teh Ujang bade ka saha?" Jeung deui, nah bener bade ka juragan Omon atau napi lain Ujang? Cek si bibi pembantu langsung nanya kawas gitu. Bener, kuring teh di lembur seberang ngajak jauh-jauh ngagjug juga dia teh hayang patepang sareng juragan Omon dupi ieu saha wargina tanapi saha nanya bibi. Cek Juned langsung nyarita gitu bari netep kasih bibi pembantu. Ari bibi mah ieu teh pada mau di ieu bumi nya keheula atuh ari kitu mah mangga antosan heula calik banyak di teras tah calik didinya dina kursi. Bibi mau laka miwarang salira tiluan arasup kusabab kada ngalaporkeun heula ka juragan Omon bilih anjeunna nuju teu hoyong nampi tamu. Sakali deui di hampura bibi moal biasa miwarang kitu bae salira tiluan lebet ka bumi. Ayeuna mah mangga antosan heula bibi erek nyaurkeun heula ka juragan pamangget sareng juragan istri. Cek si bibi bari netep ka Juned jeung dua baturna, nya atuh ari geus kitu mah nya teu naon bi sugan kuring mah saha. Heeh nya kudu kitu ari bibi pembatuna mah meureunnan kudu izin heula piraku langsung ngadon nita tamu asup bae bisi ke aya naon bibi anu bakal disalahkeun. Bener kudu kitu bi, tapi caritakeun kuring tiluan teh bener-bener hayang patepung sareng juragan kusabab aya nu bade dicarioskeun ka cira pentingna kitu bae nya bi. Ampunten saurkeun wayahna kedah kersa napangan kuring tiluan. Cek Juned harita ngeberehkeun pangharapanana deui. Ya mangga ayeuna mah sok rantosan heula carawik mangga calik di kursi calik ayeuna bibi bade napangan juragan heula mangga sok calik aduan tiluan calik bae calik mangga. Cek si bibi bari nunjuk ka belah kencana ditah maranehna tiluan dariuk dina kursi. Geus kitu mah Juned jeung dua baturna arunggut bari lalempang nuju kana eta kursi terus dariuk. Sedangkan si bibi manehna teh terus nutupkeun deui panto dikunci oge kumahena kusabab teu wani sambarangan muka kunci kusabab tetep bae bisi tamu anu datang teh niatnya bener gitu dina pikiranana. Tapi waktu itu harita geus kunci mah langsung lempang muru ka tempat anu biasa sok digunakeun ngobrol Mang Omon jeung pamajikanana. Tapi barang nepi ka ruangan keluarga anu sok digunakeun Mang Omon jeung pamajikan nana ngobrol harita eueuh sasaha. Cih, geuningan eueuh sasaha? Nah ka mana juragan istri sareng juragan pamangketnya? Tadi teh lain kacirik keur ngarobrol sanggeus nerima tamu Mang Uding. Sugan teh pasti ruangan keluarga naon ka ruangan tamu teh langsung ka
ruangan keluarga pindah geningan kemana nya? Cek si bibi rada ngahulang heula sakedeung, tapi waktu harita langsung seriletik. Meureun keur di kamar, meureun keur di kamar. Kas teu apa wae dari jam beunghar masuk hayang kumaha bae oge bebas meureun bobo keur kitu meureun di kamar. Tapi moal naon kitu lamun ayeuna kuring ngetrokan pantau kamarna moal kaganggunya kitu juragan teh. Cek si bibi ngagarantos deui bari can leumpang nuju ka kamar dunungan anak. Kusabab kacida bingung na bisi Mang Omon jeung Bi Eni kaganggu ku ayana manehna ngetrokan pato ngabejaan aya tamu. Ulang beh heula mikiran kudu kumaha pilakueun harita. Tapi lamun teu ngabejaan salah oge bisi ayeuna naon. Ayeuna mah kumaha engke teuing hayang nyaho cek rek ditepungan bae sugan bae moal ambek kusabab da aya tamu. Cek si bibi bari leumpang akhirna mah langsung nuju ka kamar utama paranti dunungan anak. Sanggeus aya di hareupeun panto kamar dunungan anak harita sakedeung ngajenjen matung mikir deui bisi Mang Omon jeung Bi Eni di kamar kaganggu. Tapi sanggeus mikir sakedeung akhirna mamutuskeun manehna rek lah-lahan kusabab teu mungkin tamu di luar diantepkeun bae henteu dibejakeun ka Mang Omon jeung pamajikanana. Punten juragan, punten ya sim kuring bade nyareoskeun aya tamu di luar. Punten nya ngaganggu sakedap. Punten juragan, kapaksa sim kuring nepangan juragan. Hapunten ya hapunten. Cek Bi Eni nyarita kitu sanajan dina hatena kecida reuas bisi Mang Omon jeung Bi Eni ngarasa kaganggu ku ayana manehna ayeuna ngetrokan panto jeung ngabejaan aya tamu. Tapi telila brai teh panto muka kabeneran geningan Mang Omon jeung Bi Eni teh geus rengse ngalaksanakeun kahayang maranehna. Langsung nyarita kasih bibi, aya saha bibi, aya saha ulah kerewas-rewas segala kaosna siga nu bingung kitu kaos lain pagawe kuring nu geus lila bae atuh aya tamu mah nyamang geus kawajibanana kudu nyaritakeun piraku aya tamu diantepkeun bae bisi memang aya perlu ka kuring. Cek Mang Omon harita langsung nanya kitu. Bener Bi, bener ulah bingung jeung ulah sieun sagala dari aya tamu mah geus kawajiban kudu nyaritakeun ka kuring piraku tamu langsung diusir kecuali tamu anu rek teu bener meureunana. Oke ku kuring jeung salaki kuring diusirna, tapi kewajiban bibi mah kudu nyaritakeun aya tamu sabae komo deui geus biasa ka imah kuring mah loban sok barutuheun pitulung ti salaki kuring nyaeta sok ngawarkeun tanah atawa nginjem duit. Jadi meureunnan buat tamu eta oge aya kaperluan kawas kitu di mana jeung lalaki awewe eta teh Bi. Cek Bi Eni langsung nyarita kitu deui disambung nanyakeun hayang geuwat nyaho tamu tiluan teh sahana. Pamaget juragan, pamaget
saur nama memang kacida pentingna hoyong patepang sarang juragan pamagat gitu saur nama juragan istri juragan pamagat. Cek si bibi langsung nerangkeun nya atuh geus kitu mah ayeuna mah sok angka arah supaya ka ruang tamu jeung sadiakeun cai jeung kadaharan anu aya urang maulah pelit nyuguhan tamu bi cig gerar angka arah supaya nama keun kek kukuring ditepungan. Cek Mang Omon langsung nyarita kitu ka si bibi. Mangga juragan mangga kusim kuring bade diestokeun. Cek si bibi bari manggut geus kitu mah ngaleos rek nitah Juned jeung dua babaturanana supaya arasup ka ruang tamu, sedangkan Mang Omon jeung pamajikanana silih teuteub. Sahanya asa ngerasa beda yeuh karasana ku akang ayeuna mah tamu teh kawas nama beda tinu lain ini. Cek Mang Omon langsung nyarita kitu ka pamajikana ngajadikeun BNI waktu harita nepikeun ka ngerung kusabab can ngarti kana parmaksudan salakina. Maksud akang teh naon akang teu ngarti kuring mah teu ngarti tiraku can nempo can naon akang bisa nebak ke anu kitu kawas dukun wae geuning akang teh kawas dukun. Cek BNI langsung ngomong gitu bari nutup karena banget salakina. Lain masalah dukun ieu mah perasaan atau pirasat akang gitu karasana kawasna mah poe ayeuna tamu tiluan lalaki eta teh beda ti sasari gitu ini tapi ayeuna mah geus ku akang rek dibuktikeun nah pirasat akang teh bener atawa ngan saukur kasienan ayeuna ku akang rek dibuktikeun ayeuna mah geus maneh cicing ulah nyampeurkeun ku sabab beda karasana ku akang lamun ayeuna naon ku akang rek langsung dibereskeun. Cek Mang Omon bari langsung ninggalkeun kamarna teu nungguan BNI ngajawab anu dina waktu harita ngajenjen ngadon ngahulang ku sabab bener-bener can ngarti tapi aya rasa sieun saenggeus ngadenge Mang Omon nyarita kitu. Aneh Kang Omon kok kawas gitu ayeuna naon kitunya nah benar eta teh sok ngarewas gitu tapi memang tuh kawas biasana Kang Omon kawas gitu. Aduh mudah-mudahan bae ulah aya nu matak rewas keur kuring komo di matak celaka tapi aing kudu ngintip si bener tilu jelema teh bukan ngatur bener kudu diintip supaya mun ayeuna naon teh kuring bisa ngabejaan barudak supaya mantuan Kang Omon. Cek BNI bari buragiru manehna oge kakatayepan nuturkeun salakina anu geus lempang teh heula jeung deui ayeuna teh geus nyang hareupan Juned Karman jeung Karmon anu keur mulai ngobrolkeun kaayaan maranehna tiluan nepungan Mang Omon teh aya naon maksudna gitu. Jadi sim abdi tiluan teh dipiwarang ku Juragan Dirman anu aya di lembur Cihideung nyebutkeun nama hoyong bekerja sama sareng Juragan Omon kusabab ayeuna teh bisnisna
keur teu sae kitu eta ge oge lamun juragan omong kersa lamun teu mah meureunan kapaksa kuring bakal maksa. Cuk Junaid langsung nyarita kitu nepikeun ka Mang Omon ngahuleng sakedeung tapi matana teh melotot kusabab saenggeus tadi ngobrol biasa tiba-tiba geuningan Junaid nyarita kawas kitu ngandung ancaman sanajan kadengena can serius kacida dina nyaritana. Naon Junaid, ceritaan maneh teh henteu salah pake aya acara maksa sagala maneh teh ka dieu terek nyeun tali persahabatan di antara kuring jeung juragan Arandika tiluan atawa rek nyeun masalah pok nyarita nu bener da kuring mah moal hayang kerjasama kemudian jeung jelema nu teu wawuh jeung deui kuring nyaho juragan Andika teh kasaingan ku kuring kusabab juragan Andika mah dina mulian taneuh minjemkeun duit teu bener, mulian taneuh murah minjemkeun duit pake renten lamun teu sanggup mayar taneuh nu boga hutang teh ditarik secara paksa dibayar murah atuh anu tadina kudu mayar hutang 2 juta teh jadi 6 juta da edan tudungan si lain tiluan mah Junaid Karmon cek Mang Omon langsung nyarita kitu atuh nepikeun ka Junaid jeung baturna langsung pada tarangtung malalotot. Naon juragan wani ngomong kitu ka kuring tiluan komodi ngagogoreng dunungan kuring teh sieun ku kuring dicangkalak ayeuna juragan sok rek nurutkeun ka hayang juragan kuring atau moal juragan Sarmon cek Junaid langsung kereng dina nyaritana. Tuh bener-bener Andika tiluan ka dieu lain rek hade ti tadi ti awal kukuring diperhatikeun dina awal nama ngomong teh nyarita alus tapi dina ujungna bener-bener Andika lain hayang namu tapi sing hayang nyarah omah ayeuna Andika tiluan gawat keluar sok bisa mah cangkala kaula lamun Andika tiluan mampu nyangkala kaula pasti kaula bakal nurutkeun ka hayang Andika tiluan kuat keluar tong di dieu kaula teh hayang nampo barang-barang kaula ruksak keluar Junaid Karmon kapalang ayeuna mah kaula bakal ngabuktikeun saha kaula sabenerna. Ngadadak Mang Omon sanajan wujudna masih keneh dina rupa Mang Omon tapi dina nyarita jeung seuri robah nepikeun ka Junaid jeung dua baturna oge ngaranjuk tapi teu loba pamikiran kusabab maranehna tiluan kacida nafsuna ngadenge caritaan Mang Omon kawas kitu. Edan bener-bener kudu dicangkalak ieu jelma. Karmon ayeuna geus kuat keluar bener. Juragan Karman alah juragan Kormon irit gawat sia tuturkeun kuring tiluan heueuh bener mah bongan Andika teu daek nurutkeun ka hayang dunungan kuring tiluan kapaksa rek dipaksa ayeuna keneh cek Junaid jeung dua baturna bari laleumpang langsung luncat kaburuan imah lega Mang Omon. Andika tiluan bener-bener
hayang nyaho sabenerna saha si Sarmon. Heg. Andika bakal nyaho saha kaula sabenerna. Juned, Karmon, Gajleng. Sanggeus nyarita kitu, gerakan Mang Omon kacida cepetna. Harita geus ngabedega nyang harupan Juned tiluan. Waktosna kabujeng seepnya wargi-wargi Sunda sadayana hanjakal cag caritana urang dugikeun kadinya heula kumahanya kaayaan Juned jeung dua baturna sanggeus ningali Mang Omon kawas kacida ambekna kusabab geuningan. Sanggeus ngomong normal biasa nembongkeun kawas nu boga niat hade, tapi geuningan dina akhir nama Juned jeung dua baturna teh nembongkeun niat gorengna. Cag heula nya wargi dugi kadinya kumaha kalanjutan caritana. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.